Abdi para wargi kiwari menjadi baris maju bagian anu ke-53 dina lajenganana carita Hayang Beunghar karangan Keliksa. Sakumaha anu kantu di Bandungan nyidahan canu katunda bagian anu ke-52 na pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam poso sore di lembur Cikarang khususna di imahna Mang Kamin anu harita langsung aya kajadian kaributan. Malahan mah si Bahil geus jadi babandangna Bah Jari sabaraha kanca. Malihan mah harita atuh Bah Jari nuju nalek ka Mang Kamin tah kitu nya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nyalangkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam poso sore di lembur Cikarang khususna di imahna Mang Kamin anu deriung ku jalma rea. Tonggeret reang disarada mapaesan kaayaan alam sore harita. Breh di hiji imah anu mejehna ukuran lembur mah. Loba jalma menikeun kang ngagimbung, horeng si mana horeng. Tadi geus lumangsung hiji kaributan antara Bah Jari sabatur-batur ngalayanan atuh si Bahil teh. Nya harita teh si Bahil menang nyancang cameot weh di juru imahna Mang Kamin. Sabot keur kitu Abah Jari urang lembur waruk teh baturna Mang Inta jeung Salia nalek ka Mang Kamin selaku pribumi hayang nyaho cenah Bah Jari teh naon hubunganana antara Mang Kamin jeung si Bahil. Kamin kadieu sieun deukeut ka Bahil sakaya cek Abah Jari ngagupayan ka Mang Kamin sorot panon semu hurung jeung kawas nu galak. Lantaran hate Abah Jari keur beujeuhna panas ngentab bubuhan ahli gelut tukang begalan ngan untung salilana ngabelaan bebeneran. Mangga naon Mang Kamin gugup anu lajo ngerasa heran malahan mah biiting ge meuni colohok teu ngarti ku paripolahan nu jadi salakina. Sadengkeun si Bahil geus taki-taki keukeuh hayang ngabejakeun rusiah Mang Kamin anu sanyana. Mang Kamin, abdi Abah dadang ka dieu lain ka bawa ku Cilencang, lain ka irid ku Cikiih, tapi aya maksud nu tantu aya niat anu nyata. Kulantaran kitu, maneh kudu bebeja terus terang ka Abah. Oge kadenge ku sarea nu aya di dieu, nyaha aya hubungan naon jeung si Bahil teh. Naon sababna hayang ngalanya wajang Salia pok. Jawab ku maneh ayeuna. Cek Abah Jari bari panon melong ka Mang Kamin. Atuh puguh Mang Kamin teh beuki gugup sabab sora Abah Jari ngagambarkeun anu gemes pisan, matak soak anu ngadengekeun. Yakin boga sora anu hade pikeun ngaruntageun hate batur. Komo keur Mang Kamin anu rumasa boga salah mah tumrapna estuning mata kasima. Naon? ya hubungannya naon Abah ngan wabu wungkul Diiraha miti wabuh teh anyar kene Abah tina urusan naon wabuhna. Sok bebeja nu bener. Sabab Abah nyaho si Bahil teh ye cara wawuh jeung urang lemur si Bahil mah lamun lain urusan kajahatan. Basa kuring dibegal Abah. Cek Mang Kamin beuki geumpeur. Terus Bah Jari beuki nyadakeun ka Mang Kamin. Mang Kamin kasima. Teu kumaha. Mustahil teh kumaha. Buktinya si Bahil lolos ka dieu, kangtu aya urusan jeung maneh. Atuh saja batik itu bisi maneh teh nyaho si Bahil teh geus
maehan ulasan jelema sarta kamari arek maehan jang salia. Atuh saja batik kitu maneh geus nganiaya Bapak Syahuri urang lemur Cipurut. Keur nguseup dipalidkeun ka wahangan bari jeung dikeureut celina tah. Bapak Syahuri geus bebeja ka Abah yen si Bahil nyabit-nyabit urusan duit-duit kitu jeung Mang Kamin. Cik, ayeuna mah sing jentre. Abah rek nanya, duit naon anu diuruskeun jeung si Bahil teh? Nyaha muruhan maehan saya aca kumaha? Leng atuh Mang Kamin ngahuleng. Beungeut napias ras inget kana omongan si Bahil anu bulat-bulit. Ras inget kana ceuli nu tadi dibungkus teh. Mang Kamin jadi lemah hatena. Teu wani ngomong deui jeung teu wani terus terang. Sabab era ku balarea anu kumpul harita jadinya. Kayak ngahuleng. Jawab nu bener Mang Kamin. Nyaha nya Mang Kamin teh geus muruhkeun ngalapat di jang salia di buruhan sabaraha tah si Bahil teh. Sok si inget ceuli anu dibawa ku si Bahil mah lain ceuli salia Mang Kamin, tapi ceulina Bapak Syahuri anu nulungan si Bahil di wahangan kitu teh. Bah Jari beuki ngajelaskeun urusan ceuli. Atuh puguh Mang Kamin beuki kapepet. Cicing we teu wani ngomong. Sabot kitu teh atuh harita anak celengkeung si Bahil ngomong. Sorana tari kadenge ku sarea beuni ngagerem. Teu kudu bacot. Aing mah teu malu ngomong. Geus we si Kamin teh bodaran lah. Sabab anu ditamayan salia teh tah manehna. Aing diburuhan ku duit satumpukan. Waktu manehna rek balanya ka kota. Molah mah ayeuna oge geus mere deui duit anu dijangjikeun. Sabab aing bebeja yen si salia geus bodar. Buktina dibere ceuli anu memang ngeurut ti tukang nguseup. Dah kitu, pek ayeuna sing geurah. Aing geurah hukuman lah. Da teu sieun aing mah. Omongan si Bahil mataking puringkak bulu punduk. Ari sabab omonganna teh jiga anu teu dipikir heula. Jeung geus ingkar tina rasa kamanusaan. Atuh puguh sarerea teh meuni ngajenghok bakat ku leuwas. Komo Mang Kamin mah ngeluk tungkul bueuk menang ngababuk. Rusiahna sakaligus dibongkar ku si Bahil. Anu memangna atuh teu boga kasieun ari si Bahil mah. Sabab geus kagok borontok kapalang belang caramang teu aya anu pikabeurat. Ti sieun wiwirang beda deui jeung Mang Kamin anu butuh keneh ku ajen diri bari jeung teu bisa nahan harga. Kalakah ngaragrageun ajen diri ku jalan ngalampahkeun kajahatan. Parandene kitu ge hatena mah panas ku omongan si Bahil bieu anu geus ngabolekeurkeun rusiahna. Sedengkeun si Bahil sorangan loba pisan kasalahanana. Pok Mang Kamin harita Kunin ke rumahnya anu puguh masih Bahil teh bangsat gerot. Malahan manu maling duit jang dudu oge sawatara tahun kacokan. Nya manehna pek tanyakeun ka dirisnya mau burung aku. Maksudna mah Mang Kamin teh rek ngabejakeun ka barea khususnya ka Kang Dudu yen anu maling duit. Kang Dudu teh si Bahil, tapi si Bahil pinter harita nempasna. Bener. Kuring geus maling duit si Dudu. Tapi si Kamin oge anu sanyana mah garong gerot, luyu jeung pangakuan manehna ka kuring. Pek, geura tarewak loh. Sabab harta banda anu dipake marang anak pamajikanna teh kabeh oge hasil ngagarong tah kitu. Lamun enggeus mah asa dibentar gelap Mang Kamin teh. Sabab teu nyana si Bahil bakal ngomong nepikeun ka lebah dinya. Mang Kamin dina kaayaan daria tangtu bakal percaya kabeh ge. Sedangkeun pangakuan manehna ka si Bahil mah kabeh oge bohong malulu. Da memang Mang Kamin teh terang ngagarong sabab loba harta bana oge menang munjung muhit ka siluman. Tapi Mang Kamin teh bisa engab deui. Geus kapeped ku omongan si Bahil anu wani dina ngomongna. Barang ngaret ngaromong deui pok atuh Abah Jari harita. Mulai! Abah keuni teh parade omong antara Kamin jeung si Bahil. Abah mah nanya nusianya ngeunaan pangakuan si Kamin. Jadi ayeuna mah yakin si Kamin teh geus ngongkosan ka si Bahil pikeun ngalajawa jang salia. Ceuk hukum agama anu nitah maehan leuwih berat hukumanana batan anu ngajalankeun. Tah, kulantaran kitu ayeuna pisan Mang Kamin rek dibawa ka kota ku si Buring bareng jeung si Bahil arek disetorkeun ka wajib geus. Sakitu putusan ti Abah.
Ayo, Ina, yap. Busur tasyo walak si Bahil teh. Bawa ka polisi. Cek Bahjari beri jeung tutunjuk. Marentah kanak buahna. Atuh Mang Inta jeung Jang Salia terus gerak rek ngajalankeun parentah. Tapi patua kampung Cikarang ngahalangan. Pok ngomong tapi leuleuy. Punten heula Abah, punten. Ulah kitu, kuring atuh boga hak pikeun ngajukeun syarat. Sabab hade goreng oge Mang Kamin teh pan rakyat kuring pendan. Sabab kuring jadi percaya jadi tua kampung. Janten Mang Kamin mah wayahna we tinggalkeun heula di dieu, lain rek ngabela anu jahat. Ngan kuring teh boga hak pikeun ngajukeun usul. Da kuring ge moal ngabela anu jahat atuh punten Abah. Dengan naon? Pok pek prak rek usul naon? Mun kaharti tangtu ditarima ku Abah. Kieu eke Bah. Urusan Mang Kamin minta supaya dibereskeun di dieu bae. Sabab naon? Sabab tuduhan ti Jang Bahil tak si Bahil si bangsat gerot teh. Yen manehna garong-gerot cenah. Tapi taya bukti ning. Kuring wani ngajamin yen Mang Kamin mah tara ngagarong, malah tara maling leletikan acan. Salila kuring jadi tua kampung di dieu kuring can ngadengi ngeunaan hal eta. Jadi tuduhan si Bahil teh teu bener. Tah kahiji eta. Atuh kaduana Abah ngeunaan hukuman tina nitah maehan alias mateni. Memang mun geus hasil mah berat hukumanana, tapi ieu mah apan can hasil. Da Jang Salia mah belagar keneh gitu. Tah kulantaran kitu Abah sok sanaos Mang Kamin boga niat jahat, wayahna tinggalkeun bae di dieu teu kudu dibawa ku Abah Jari. Tah ngan sakitu usul ti sim kuring salaku tua kampung di lembur Cikarang ieu. Cek patua kampung Cikarang ngabelaan ka Mang Kamin, tapi lain hartina ngabela kanu salah. Ngan hayang nyaho heula seluk-belukna bener aya kajadian kitu. Sabab ti samemehna mah teu aya tanda-tanda kana kajahatan. Estuning tentrem jeung aman. Ari Bahjari sakadapan mah ngahuleng. Teu buru-buru nembalan pananya ti patua kampung. Pok deui aya nu ngomong ayeuna mah Pak Haji Burhan. Laras pisan Abah sim kuring satuju kada usul patua kampung ngeunaan Mang Kamin mah tinggalkeun bae di dieu. Sabab di dieu oge anu salah jeung jahat mah moal dibelaan tangtu bakal dihukuman. Ngan wayahna we moal dipasrahkeun ka Abah. Atuh sajabana ti kitu Jang Salia teh saenyana mah murid sim kuring nu geus mang taun-taun diajar di kuring. Jadi kuring ge boga hak pikeun milu nguruskeun. Sarta bisa milu ngadakwa kanu rek mergasa ka manehna. Tah, ayeuna mah wayahna bae tinggalkeun Mang Kamin teh nya. Kitu cek Pak Haji Burhan. Yah, bingung lamun kitu mah tuh. Pak Haji, kumaha Jang Salia nya bener ieu teh? Guru Ujang, nyaha guru naon ka ieu jelemi teh? Bahjari nanya ka Jang Salia. Mohon pisan Abah, Mohon nyaon? kuring teh muridna Bapak Haji Burhan. Guru ngaji eta teh Abah. Oh, kitu. Kumaha ayeuna? Sabab kitu teh pamenta urang dieu teh. Yen si Kamin cenah ulah dibawa ku urang kudu dibereskeun di dieu wae cenah. Cik. Kumaha cek pamadegan Ujang? Teu langkung Abah wae. Abdi mah moal ngalangkungan. Ai Salia. Apaan si Kamin jeung Bahil teh aya urusan jeung Ujang. Maranehna hayang ngabinasa ka Ujang. Da ayeuna rek kumaha sikep Ujang ka maranehna kitu? Nah harek ngahampura tawa rek ngadakwa teh. Eta mah kumaha Ujang? Utamana pisan mah si Kamin. Dari si Bahil mah moal beunang ditawar tetep we arek dibawa. Barangan dengek itu kekecapan ti Abah Jari. Salia menikeun kang kuleng. Ari jama-jama nu ngagimbung dirinya kabeh melong ka Salia. Sabab putusan ngeunaan Mang Kamin aya dina letah Salia. Cadangkeun Pak Haji Burhan kalih Jang Ali Rohman ngaharepkeun sangkan Salia ngahampura ka Mang Kamin. Ngarah urusanana teh ka papanjangan. Reet Salia ka Haji Burhan dina sorot panon katempo jiga menta dibere bongbolongan.
Pak Haji Burhan surti. Pok nyarieta kalawan leuleuy pisan. Jang, punten Abah. Mangga. Jang salia lamun si ditilik tina urusan ngaji mah ujang teh murid bapa. Tah ayeuna bapa rek marebong bolongan ka hiji murid. Muga-muga jadi bahan pamikiran pikeun nuju kana jalan anu bener tur yakin dina lampengna. Jang salia tadi teh pandi ancam pati ku si Bahil. Leres pisan. Tah jalanna atawa dalangna teh mang Kamin. Tapi ujang ditulungan ku Abah Jali jeung Mang Inta. Mang Inta nu hakikatna mah ditulung ku Allah teh. Tah ayeuna lamun ujang rek nurut ka bapa leuwih hade hampura we Mang Kamin teh. Keun bae nu niat jahat ka hidup mah ka ujang nya teu kudu dipikiran. Sabab naon kieu yang salia? Sabab Allah mah salilana marengan ka jalma-jalma nu sabar jeung anu takwa ka anjeunna. Ulah sieun ku pati jeung ulah sok neundeun rasa ceceum ka batur. Keun bae nu niat jahat mah dangke ge. Menang wawalas anu satimpa nyatana kalakuanana keneh dubah kana hukumanana. Jadi urang mah salaku manusia jang salia teu boga hak pikeun ngahukuman nu jahat. Pasrahkeun sadayana ka Allah. Tak kitu ari ceuk bapa majang. Cenah eta perkara si Bahil jeung Mang Kamin keun bae ulah rek dipikiran. Angguran mah ujang teh muji syukur ka Allah. Ujang masih keneh ditangtayungan. Najan nyawa ujang pada ngancam-ngancam ge ari Allah teu ngidinan mah geuning. Tetep we masih keneh kumelandang di alam dunya. Tuh, sedangkeun anu bebela ka hidap nyatana kajang salia teu waleh aya nih. Najan anu teu hir teu walahir teu wawuh oge ngabelaan geuningan tah kitu. Ngarti. Pepeling ti kersana Pak Haji Burhan. Kadenge kujang salia jeung ku balarea anu ngagimbung menikin kajempling. Kabeh ngabandungan kana eta wejangan ti kersana Pak Haji Burhan. Atuh menit ngarenghap bangun lugena. Kabeh panuju kana eta pamadegan. Atuh salia teh teu wani baha. Langsung meh ngajawab tegas bari jeung neuteub ka Pak Haji Burhan. Nuhun Pak Haji. Abdi bingan nampi eta wajangan ti salira. Abdi teh sejatumut kana eta wajangan. Nagi parantos kahartos sareng kahartos sagarupina. Memang laras abdi teh tos tering we di ala nyawa ku batur teh boh ku jalmi, boh ku siluman. Nanging Allah teu waleh nulungan. Ari jalanna rupi-rupi. Malihan maya hiji kajantenan nalika abdi wangsul ti dieu. Di jalan teh di larasan kebon kawung aya nu bade mateni deui eueuh. Manehna teh ngabongohan ti tukang Pak Haji. Nanging teu disangka maya teh ngajerit manteng katinggang ku pelapah kawung. Cukang lantaranana mah abdi teh ditulungan ku pelapah kawung. Nanging anu saresna mah diselametkeun ku Allah. Tak kitu anu karaos ku abdi teh Pak Haji. Janten ayeuna mah bade tumut bae ka sareng Pak Haji abdi ngahampura dunya akhirat ka Mang Kamin. Teu geuneuk teu malek-meuk caang bulan 14 teu gantar kakaitan. Abdi satuju lamun Mang Kamin ditinggalkeun di lemur mangga nyangakeun ka para sesepuh di dieu anu langkung paos sareng langkung ka basa. Tak kitu Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun jang salia. Mugi-mugi Gusti Allah ngaridoan kana naon tekad hidup anu sakitu alus tur hade. Oge muga-muga naon rupa kasalahan Mang Kamin sing dihampura ku Allah. Oge sing eling sarta sadar kana kasalahanana. Ceuk Pak Haji Burhan nyariosna daria pisan ngaduakeun ka sarea. Atuh nu ngariung nembalan nyebut amin saur manuk. Abah jari unggut-unggutan. Ari patua kampung Cikarang ngarasa bunga paroman marah mae. Cadangkeun Mang Kamin gaweuna teh ngeluk tungkul bakat ku era meureun. Wiwirang di kolong catang. Cipanon murubut teu katahan. Beungeutna pias koneas. Tah geuning kitu Abah. Kumaha ari pamajagan Abah ayeuna atuh? Ceuk patua kampung bari jeung neuteub ka Abah Jari anu masih keneh unggut-unggutan. Ya ari kitu caranya mah.
Kena naon, mang kami ditinggalkan ku singkuring. Tapi si ingat, mang kami kudu diwarah jeung ditalingakeun ku sarea. Sabab tekadnya anu sarua kitu leuwih jahat matan si Bahil anu geus yakin tukang ngalakukeun kajahatan. Sabab si Bahil maka ciri badagna moal matak bingung nianganana. Sedangkeun kamin hese ngabuktikeunana. Buktina we, urang Cikarang sorangan eueuh nu nyaho yen si kamin jelema jahat. Tah sakitu we cabah mah. Cek Bahdari tetep tegas ngomong nate panon murlang seut ka Mang Kamin. Kahatos kahantoskeun, kuring tanggung jawab lah. Tangtu rek dibere pepeling jeung rek ditalingakeun, sangkan ulah kitu-kitu deui. Jung si Bahil mah geura bawa da kuring geus teu ngabutuhkeun, cenah eta perkara maling duit jang dudu anu geus kaliwatkeun bae lah, cek kudu dijieun pikir. Dan nu kalimiten oge geus sadar sarta narima kana kajataan. Atuh saja batik kitu geus kagantian ku duit menang panimu anu sanyana mah anu dipikeun ku jang salia teh meureunnan jadi ngantai urusan teh yeuh kantu ka dieu ngait. Jadi geus aya lah Cepat tua kampung bari jeung nyarenge ngabelaan ka Mang Kamin jeung mungkas eta urusan. ya cenah nyaon pokoknya mah tujuan kuring hasil si Bahil anu jahat geus katewak. Da ayeuna sama meh reupeting kuring rek balik ka lemur sabab geus pada ngarep-ngarep kurang lemur waru bileuleyan kasalahannya hampura kabeh yeuh kasalahan kuring yeuh. Cek Bahdari amitan arek balik maksudna mah. Tapi kakara oge rek ngaleng kapok aya nu ngomong meninong toreng. Kehla, ulah kabarari kuring aya pamenta. Sata kuring arek tumanya. Tu tempo kursi kabeh ruksak. Mejana hancur, parabot sejeuna pabalatak loba anu peumeus. Jaba kaca hancur tembok ruksak cik. Ieu saha nu salah? Jeung saha nu tanggung jawab? Sabab kuring moal ngedinang pikeun baralik lamun can pugu urusanana ngeunaan imah. Orang si mana horeng biiting pamajikan Mang Kamin harita teh. Maina keuheun pokayaan imah anu acak-acakan teu pugu urus. Atuh pugu Abah Jari maneh ngajenghok. Manehna kakara ingat kana kajadian anu geus lumangsung. Yen manehna teh ngarugikeun kana boga imah. Tapi memeh Bah Jari ngomong, pok aya nu ngomong horeng si mana horeng Mang Kamin. Anu kudu tanggung jawab mah teh deui lian semah anu tiluan. Anu dimaksud ku Mang Kamin teh Bah Jari inta katu salia. Teu bisa min. Sabab kuring maka dia teh arek nyawak si Bahil. Lamun si Bahil teh aya di dieu mah kuring oge moal datang ka dieu jeung deui pangna si Bahil aya di dieu teh apana aya hubungan jeung si lain anu jelas-jelas jahat. Tah kulantaran kitu nu tanggung jawab mah kudu si Bahil. Sabab manehna anu mimiti ngajak gelut ku jalan ngalapung meja. Pan kitu. Lain kuring salah mah. Maneh Jari? Cek si Bahil diambekeun. Teu narima dikitukeun teh, tapi inta harita nyerongot. Jambe sia Bahil. Sia anu salah mah. Lamun sia teu lumpat ka dieu, tangtu moal aya kajadian kieu sia di dieu. Jeung deui lamun sia teu najong meja, tangtu moal aya kajadian gelut bari jeung ngaruksak parabot batur. Tah, kulantaran kitu anu kudu ngagantian mah sia. Itu cek inta nu ngariung ukur lajo eueuh nu wani mutuskeun. Hei. Maneh sia Bahil. Mang Kamin asa di jalanan. Baduli teuing lah. Cek si Bahil beak pe omongeun meureunnan. Katempo beungeutna keneuk ambekeun ka Mang Kamin. Huntuna ge meunikeun ka kakaron. Banyak. Maneh kudu tanggung jawab sia Bahil. Sabab nu jadi kokojo kakacauan teh maneh pisan sok putuskeun. Rek kumaha urusanana yo. Cepat tua kampung Cikarang bet kabawakeun nuduh ka si Bahil. Pok deui iting harita. Gantiannya ku duit anu salobana. Lamun tadi gantian, kudu cicing di dieu sia teh pikeun kaya duit sok. Gantian si Bahil. Kuring mah teu gablok duit. Ngoprah we teu percaya mah. Salah saurang ti nu ngariung hedang ngadeuketan ka si Bahil. Jigana teh hayang ngabuktikeun kalayan jelas. Nah anak gorehel teh tina saku kampret si Bahil manggih duit satumpukan. Anu tadi dibikeun ku Mang Kamin teh sarerea colohok bengong sabab tetela si Bahil teh loba duitna. Gelingan boga duit sia. Adeukkeun si Bahil kana gantian imah sia. Cek biiti ngajeuang duit terus ngabebeskeun kana kutangna. Anu araya maralong ka biiting berjengting sareng ngesiri. Sedengkeun Mang Kamin mah ngajenghok sabab eta duit teh geus dikukusan. Geus dijieun pituduh keur siluman. Tapi teu bisa nyegah sabab didinya loba jelema bisi tambah wirangna. Baik ah. Teu kitu oge dat. Ti si Kamin duit mah geus aya.
Cek si Bahil deh jika anu pasrah. Arek itu arek dia oge teu dipikiran. Bah jaringan ukur menghap. Nya sanggeus kitu mah amitan sakal deui ka sarerea. Sanggeus didinan mah bramian bari jeung mawa babandang anu geus lila di teteangan. Mang Inta jeung Jang Salia ngicrik nuturkeun pandiri. Bari jeung ngawaskeun si Bahil bisi kabur. Pak tua kampung jeung Pak Haji Burhan silireret jiga nu bingung. Inditna Abah Jari jeung anak buahna dijajabkeun ku surat tonggeret anu reang di sarada. Malahan majangkrik jeung gaang geus rame di sarada patembalan jeung baturna. Lantaran memang harita teh mangsa alam geus wancin magrib. Mangsa beurang kaganti ku alam peuting. Hawa diis matak nyerep kana awak. Saditinggalkeun anak Abah Jari sapara kanca. Kaayaan di imah Mang Kamin jadi rame. Lantaran rek diayahkeun babadamian ngeunaan kejadian tadi. Tapi kulantaran kasapih wanci ku magrib, kapaksa sarea bubar heula. Ngan patwa kampung anu geus amanat ka Mang Kamin, yen engke badak magrib rek datang deui. Bring jalma-jalma nyelang baralik heula. Jiga nu digebah ku sura adan, dibuburak ku sura bedung. Kaayaan di imah Mang Kamin jempling deui. Malahan mah mata keung jeung geueuman mata kukurayeun pikeun beuting mah. Komo lamun nages-nages kaayaan tepas anu hancur acak-acakan. Hate teh nyeredet tungtun beuting ambek ka salaki haok harita. He Kamin, sia teh kunaon sateun sanyana ha? Nya ngambihan beda anu sakitu talangesna, rek maehan kami maneh teh. Heh? Jeung deui naon sababna make ni teh maehan salinya? Aya urusan naon teu uyahan teuing sia? Mang Kamin ngagiler panonna. Beungeutna bari eus cipanon juuh. Tapi ngadenge omongan beuting kitu mah rei nafsu. Beungeutna geuneuk huntu menika karot ngancing pok ngajawab bari jeung panon melotot. Kicing, jengekeun sia. Ulah suka teuing kitu siang nyarita jeung salaki teh. Cika tu kudu ngajangan ka salaki. Ulah kawas kabade gawe sia kaing. Nya teh nyaho aing teh sia keur kaweur jeung pusing. Jaba wiwirang di jero cacang. Di kolong kacang. Di kolong cacang deuleu. Nya ari sia kalakanya bahan pika pusingon. Sang anu teu ngajenan ka manusa jiga maneh sia Kamin, bol-boling batur. Najan kami oge izin ke jelema jahat tukang tipu ngabobodo mah. Ka pabajikan geus wani ngabohong jeung adodo ngabobodo. Komo kanu sejen meureunan ngabobodo naon sia ka maneh. Apan ungapet jeung oge duit teh sok dipasrahkeun ka maneh. Ilaha aing ngabobodo jeung ngabohong. Mang Kamin nangles. Da sieun ari katohian ku pamajikan mah. Tapi Mang Kamin teu sadar yen sagarupana geus kaboker ku kajadian tadi. Ya Kamin nyangekeun. Kami mah yeuh memang sia ti baheula oge. Sabab teu kabeneran dobleg salaki teh bareto teu pangusahakeun. Ayeuna rajeun teh maju bet menang babadoga rampog. Ku tante garong maneh teh ha? Paingan atuh sok luas leos teu puguh urus. Jiga nu sumuhun arek kakulah ka kebon padahal mah ngaba rampog beureun anjing. Maneh teh rek jempet teh moal sia. Rek ngawek-wek wae sia teh kumaha? Lamun teu ngahargaan ka salaki jeung teu daek dulungan ka salaki,
anu keur kawirangan dos mun nyawa pada ka aing. Hayo sia. Kalabe sia isukana kagok borontok ka palang carabang aing. Coreleng ngos pantes teuing kanahona lo sos kalabe. Moga sia panyok rumah tangga jeung aing. Cek kudu diteruskeun. Rek nyerahkeun aing maneh teh. Heeh. Da cuma ngan ukur bela lading hungkur sadajeun teh nya kasalaki lamun keur gede rezeki da geus ninggang dina wirang mah kaya ka miru nyarekan dasar awewe pangeretan sia. Mang Kamin jadi murang maring ambek ka Biiting atuh ribi Biiting nafsu sabab disebut awewe pangeretan. Sadengkeun manehna teh geus loba korban dina mangsa-mangsa nu geus ila kaliwat. Dina mangsana Mang Kamin can boga usaha. Naon sia Kamin? Ka mana we sia ngomong teh? Nah geus kaeret naon sia teh ku aing? Sakitu maneh geus nyeret ka aing oge baheula samang taun-taun hirup teu gablek usaha. Nyatu ge ukur ngandalkeun pamer mitoha. Nepikeun ka gablek anak lima teh taya pisan mikirna. Ari ayeuna kakara boga sakitu. Mending geus rek miceun ka aing nya bari jeung nyebutkeun pangeretan. Dasar lalaki teu gablek rumasa. Ngan hayangeunana we hungkul sia. Nya tungtung nama Mang Kamin jeung Biiting silih wakeun kasalahan nyungkalan kajadian-kajadian nu geus kaliwat. Atuh puguh beuki lila beuki panas duanana sarua ambekna seni hurung cai caah masing-masing geus kaduruk ku seuneu amarah guor atuh pasiarongkah bari jeung nangtung seueur tunjuk latwe poho kana masalah nu tadi mah da kalah maseakeun anu teu puguh jujutanana. Nya dina akhirna Mang Kamin nyabit-nyabit ke sakabeh kabeungharanana malahan maduit nu tadi ti si Bahil ku Mang Kamin dipenta deui. He, kiting, sia geura ini ka imah sia, ti imah ieu sia. Tapi ulah wakana naon sabab ieu milik aing. Malahan mah duit nu tadi ti si Bahil oge kajiekeun sia. Lamun teu dibikeun, rasakeun sia. Mang Kamin kakerot nahan amarah. Panon melotot ka Biiting nu sarua nafsuna. Malahan manulak cangkeng. Hao? Aing marek ini ti mah ieu. Aing mah teh sudi najis teh cicing dina neraka. Anu panas ku seuneu amarah. Lebih hade aing balik ka indung kopta. Duit mah keur maneh kabeh. Kaasup ieu anu ti si Bahil. Ku siwa Biiting teh harita nyokot duit tina jero kutangna. Kalawang dialungkeun kana beut Mang Kamin. Kapok kena pisah kana pipi. Pluk murag. Ngayang dina ubin. Mang Kamin teu ngomong deh terus mulungan eta duit. Sarta dientepan rapih pisan sup kana sakuna. Jung nangtung ajeg melong ka Biiting. Kiting, jika ini sia, beresan pakaian sia. Bawa dah kasih iot anu bawa cerebeda jinik. Biiting keh jebi bari jeung ngajete leos tinggalkeun salakina gebus ka kamar deuk meresan pakaian manehna. Kaayaan jadi jempling nu pasea lekasan tapi kaayaan di imah tetep panas ku seuneu amarah. Harita Mang Kamin ngajanteng keneh di tengah imah. Panon melong kerawang kamar. Keur kitu kurunung nyimimin si Cikal. Ngagiringkeun adikna anu dua. Katara nyimimin carinak-nak. Sedih nempok kolotna anu pasearongkah. Jeung era di ku tatangga. Sabab Mang Kamin teh geuning geus kanyahoan jahatna. Papa, ari kuring kudu kumaha atuh? Ceuk nyimimin nanya dumareda. Curud-curud cipanuna beuki juuh bae. Sedih jeung bingung anu teu aya papadana. Nyimimin nuntun adina ai panon melong kana waktos-tosna kapan para pamirsa. Cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh rajenganana? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-54 na. Mang Deding haturkeun nuhun kumaha perhatosana beli jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.